naon butuh duit nyeta teu mawa aduh rek kumaha Senin Bank emok salasa MBK rebo PNPM ai maneh teu mikir-mikir leuwih hade mana mangjedog di ditu tong balik-balik yai matak baiti janati rumahku adalah surgaku lain gedong sigrong lain mobil mewah lain sawah lega tapi baiti janati budi ibu kasalaki kajian imah butut tapi pemajikan bisa narima didinya paletak baiti janati teh kahartos tugas ibu teh idza nadarta ilaiha saratka paduli deuk hesege pokona mah ngarti heula di dieu mah dua idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh dititah ku salaki teh wajib patuh istri soleh mah kajian keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas punten ibu abdi keur nerangkeun istri soleh lain nerangkeun ibu abdi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala war munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa nerata cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lelagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nulad nyonto kangjeng nabi cunuk waktu nyamut catur nyongsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejas silih pikaheman sang-sang badan titip diri demugi ka untun tipung laksana paneja ati subaya anu teh heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nangah hiji sagagang kembang kaheman sarang geui kembang kadeudeuh ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jajerih lamun seug menang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul induh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katuka anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komode lamun ropoh para asatidah kori-koriah mubaligo hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuri ais pangampi pupuhu lemur tikawit bapak kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wancen nu kiwari urang ngariung mumpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan muga-muga pangaosan teh sing hade pangaosna mugi pangajian teh sing alus pangajena sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajenan batur tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur nah nana gerhana nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur ngaran-ngaran ustad di mana aya merek ieu
ajengan mah urang ge apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek kan eta mah cangkangna da eusieuna mah wallahu a'lam. Patak nu ngaran kahirupan ngalusan cangkang soal babari tah nu hese mangalusan hate. Ibu hayang geulis enteng teuing tinggal diwedak tinggal di lipstik nu hese mah amis budi da teu saeutik kajadian wedak kanal bibir beureum tapi haseum pamatuk. Patak lalakon kahirupan manusia nu kudu dialusan lain lahiriah tapi tah batiniah. Ibu ngareneng na pangajian ngareneng teh teh cangkang. Nah ngareneng jeung hatena teuing. Da teu saeutik kajadian awak ngareneng hate teu ngareneng bubar pengajian ge gujrut ngomongkeun batur. Di masjid ngareneng bapak ngareneng awakna heueuh awakna mah ngareneng ngan pertanyaanna ngareneng jeung hatena heuh teuing. Mana bukti eta bubar ti masjid ngomongkeun salat batur tadi macana urang euy salat jeung utek-utekan berarti sapanjang salat si eta kieu. Mata kunci segala rupa kahirupan adalah hate. Hayang maju hirup, hayang beunghar, hayang pinter, da lain kudu sakola luhur. Nabi Muhammad teu sakola naha cerdas. Urang sakola naha bolho. Terus pikir berarti aya wadah anu goreng. Naon wadahna tina ilmu nyatana hate keur mah bodoh tamah saban geureuh ka batur jelema bodoh saban geureuh ka batur maka ilmu moal nyampeurkeun naon sababna keur bodoh wae kitu kalakuan komo pinter moal teu ngaliak batur hiji tah cicing nu sangsara siksik melik sulit ati goreng pucus teu kaur batur beunghar majarkeun menang nyegi batur beunghar majarkeun menang nuyul maka harta moal nyamperkeun kana hate sarupa kitu keur sangsara wae panas ku batur komo beunghar moal teu sombong si eta ku hartana well taha arti jiga nama watak wadahna adalah hate al qalbun malikun hate adalah raja maka lamun hate adalah raja maka oncoran ku ilmu pengetahuan maka ilmu disebut al ilmu nur ari ilmu teh cahaya pertanyakeun kana awak bapak pertanyakeun kana awak kuring lamun bener ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa kaoncoran geuning kanyataan mah ilmu urang hirup poek wae kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees wae kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi nah fakir miskin diantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi sakapeung ajengan ge gurger wae berarti lamun kitu boro-boro ilmu ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge wallahu a'lam apakah bisa atawa henteu matak hirup entong maksakeun maneh ilmu kudu ditampa ku batur ku awak sorangan ge ilmu teu geus ditolak mata kunci jimat kahirupan adalah eusina hate. Lamun hate bersih bakal bisa lalajo alusna batur ngan lamun hate kotor beuki teu sudi lalajo ka alusan batur beuki alus batur beuki rujit pak naon sababna hate kotor alusna batur asa saingan padahal pastabikul khairati gura-giru dina kaalusan tak ieu koncina hate bersih daun nu ragrag teu bisa munian dunya tapi daun napal kana panon dunya moal katempo nalika hate bersih bakal bisa lalajo alusna batur tapi hate kotor moal bisa lalajo kaalusan batur saalus-alusna bapak kades nyeun program sakitu hadena hareupeun nu ngewa mah keukeuh bakal rujiteun sahade-hadena bapak ustad di dia ceramah hareupeun jelema nu ngewa keukeuh bakal eah-eahan mata kunci bersih hate cicing dina angka 0 teh artina kosong teu walakaya teu boga naon-naon pinter dipinterkeun bisa dibisakeun alus dialuskeun daek oge didaekeun leungit urangna datang Allahna inilah rahmat Allah tedak jelema anu cicing ejeung dirina eueuh Allahna cilaka ku dirina Pak innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang aya teu wujudna hayang lalajo kuring mah Allah babarengan jeung urang teh hayang nempo gitu innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang nu kumaha Allah bareng jeung urang teh sifat Allah 88 kudu ngawujud dina dirina ngabentuk dina rasana sahingga rasa urang rasa batur nyeri urang nyeri batur bingung urang lamun bener urang jeung Allah kudu bisa melaan sasama hirup tapi naha kanyataan sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah cenah bejana urang jeung Allah nu puguh mah jeung nafsu sasoranganan well gue ceramah ge mah saha nu teu ungeuk itu nu belah ditu ge ngarti anapun nu ngaran ilmu entong sombong heula ku ilmu
Da tingkatan ilmu teh dibagi tilu, kahiji jelema karek wawuh kana ilmu, dua bisa nyicikeun ilmu, katilu bisa ngamalkeun ilmu. Urang uji awak urang masing-masing kana ilmu, bisa jadi poe ayeuna karek wawuh kana ilmu. Jelema nu karek wawuh kana ilmuna can katempo pagaweanana, can katempo bersih hatena, karek pinter nyaritana. Saha eta? Heuh urang-urang. Nah gerhana ge nasibna teh di dinya teh. Lamun nerangkeun tahajud popolotot ka batur mah tahajud gerayu toong ka Cimaung ngomong tahajud dah hees capetang nyarita mana pagaweanana nerangkeun sedekah kabeh ge bisa innamal shadaqatal lil fuqara sarodako yen sedekah teh hiji mah rezeki nu geus aya dua nguleum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah eta mah bibirna mana praktekna tah urang uji ti dieu kuring aya nu mere dus ongkoh amplop ongkoh pecakan pegat di jalan pentak kudu sangsara dibikeun moal tah ibu teh geus udon teh jadi lain salah kuring Pak Haji lamun teu dibikeun bongan ieu saru udon wae atuh matak ilmu lainna bibir tapi ilmu ayana hate jeung aya dina pagawean jelema tara loba ngomong tapi pagaweanana geus katempo ilmuna cahayaan matak jelema nu loba dongeng sabenerna eta jalma teh keur ngarebut urusan dosana lamun tanpa pagaweanana. Jalma karek wawuh kana ilmu ampur aja. Jalma nu karek wawuh kana ilmu mah cai kolomeran ge dianggap lautan. Saingga diri asapang benerna, asapang alusna, asapang hebatna nempo batur teh keheul we jeung ameuh kanu teu salat rujit, kanu tara ka masjid keheul padahal teu nanya kana dirina ari bapa saha. Da baheula ge bapa teh ngalaman ngeluh heula. Da teu daek saumur-umur, daek jeung kedul milik urang, batur kedul entong dipika ngewa, da urang ge pernah ngalaman kedul jiga batur. Mangga rumaoskeun. Ibu daek di jilbab, entong para ketang-tang para keteng-teng nyebut neraka kanu teu di jilbab. Nah, da ibu ge pernah ngeluh tara di jilbab. Ayeuna di jilbab sote harek pangaosan teuing pelebah lajo dangdutan. Tuluy urang geus di jilbab bibir dikoncar teuing di jilbab neraka kitu ulah waka kitu ukur heula kana awak sorangan bahwa jilbab ieu jilbab nu murah hiji aya hargaan handapna 15.000 luhurna 45 nah kuring apal kuring sok ceramah Idul Fitri kuring-kuring ceramah ibu-ibu gujur ngomongkeun tiung nu anyar lamun bener eta tiung pisurgaeun hampura bawa jeung hakikatna ari hakikatina di jilbab bunian panona bunian ceulina bunian bibirna geuning teh saeutik jilbab badag tapi popolotot ka salaki jilbab gede kana gosip beuki jilbab badag teu kaur batur nyeun kagorengan bibir urang nyaritakeun kagoreng patutan batur di mana eta hakikatina di jilbabna aduh tempo bapak-bapak bari ngareret ka ibu lebok tah berarti aya alam cangkang jeung aya alam eusi matak ceuk kolot baheula ti luhur sosap rambut ti handap saibah dampal ieu ngaranna kurung lamun kurung kudu panggih jeung kuringna saha nu kuring-kuringan di jero kurung kadang-kadang mah korong ya sok we urang bahan tapakuraneun korong leutik rujit mincinit ngan pika geuleheun dangdan setek rekebek make up dipake belas on ongkoh nongtot tina irung da tetangga sudi ngadeuketan tong sombong ku salat, tong sombong ku tahajud, tong sombong ku maca sholawat, tong sombong ku maca Quran, muncul ria, leungit pahalana, tah korongna dina ibadah teh bebengok ria. Ari ngaran-ngaran jelema ria, salat hareupeun batur nu dibaca Al-Baqarah, pelebas sorangan Al-Ikhlas we euy. Aya naon eta konsep hate nu sabenerna? Maka iblis pernah nyarita, Gusti ijinan kaula dek ngagoda manusia. Cek Allah saha nu digoda? Hiji jelema nu berilmu, dua jelema nu beramal. Bandungan ku ibu bapak poe ayeuna loba jelema nu berilmu, ilmuna ngajadikeun hate batu. Loba jelema nu amal ria ku amalna asa aing pangibadahna geus tahajud heuheuayan isuk-isuk. Batur memacul jeung kuli imah heuay we da ladang tahajud. Ditanya teh ku tetangga kunaon cing teh mang heuai wae oh tahajud peuting kitu sombong ngaranna geus maca Quran jeung shalawat diedeng-edeng serakna teh rada serak cenah teh wengi ngaos Quran jeung shalawat yai lamun boga kongkorong ditempo-tempo leumpang ge ngadak dongko timpah pingel ti dieu nepi ka dieu nepi ka yai edeuk manggil pangaosan teh hayu urang ngaraos asi eta riweuh wae naon eta korongna dina ibadah adalah bebengok ria mata hakikatna ngaran ibadah lain nu nemrak ibadah mah anu nyumput
Da ieu pengajian Merak atuh ibu ge ditanya ku tetangga kamarana bade ngaos. Tuh anu nyumput mah nu teu datang. Nu teu datang ayeuna ibadah nyumput. Naon eta ngaladenan salakina penting ieu bisi bapak teu percaya jug toong. Ayeuna ibu datang ka dieu da cantang tuh atuh. Hiji nempok kuring, dua ngupingkeun kuring, bisa jadi isuke ngadon gujrut ngomongkeun kuring. Iya, aya ustad teu di kopea. Ayeuna itu nu teu datang ka dieu, dadak ngomongkeun kuring moal. Nah, neuleuh henteu ngadenge henteu. Matak hakikat tina ibadah entong mentang-mentang diri geus ngalakukeun sabenerna pahala mah cantang teu beunang. Iwal ti ku tilu. Ilmu digoda, amal digoda, maka iblis teu sanggup ngagoda. Saha eta? Mukhlisin, jelema nu ikhlas hate. Matak jelema nu ikhlas hate hese da ikhlas urang menuturkeun. Mun ibu ngeclokeun ka tetangga duit 2 tahun geus teu mayar, pan bahasana ge bae ikhlaskeun. Ai teh kurumu teh magrib mayar, pan akhirna ikhlas jadi dicokot deui. Ikhlas teh nuturkeun. Bener. Mata iblis ahli ibadah, iblis ahli Quran, iblis ahli masjid, iblis ahli pidato, iblis deket jeung Allah. Tapi nah iblis dikutuk Allah, hiji sombong. Nu paling parah urang tahajud mumul, duha hanteu, maca Quran boro-boro, pengajian aya deket, salat leungit husu, aya sombong ti bareto, boa-boa iblis teh murid urang. Matak nu ngaran kasombongan Pak teu dicacah teu dibenak teu disasaha pasti bakal terjadi. Iwal ti hiji jelema anu ikhlas bener-bener nyarenkeun sabeuleum genjeurna hirup ka Gusti Allah. Pararanga. Hirup ikhlas teh teu hayang disanjung, teu hayang dipuji. Da urang mah ukur disebut atau disebut al-mukarram nana gerhana pret. Al-mukarram teh yang mulia, mulia palebah mana? Wawuh karek ayeuna, panggih karek ayeuna, pedah dina TikTok yang YouTube osok ceramah, tuluy mulia buat tukang tipu ieu teh. Ujung al-mukarram ti mana judulna al-mukarram. Jalma nu mulia mah ieu anu mere lain nu dibere. Sedengkeun posisi kuring ayeuna teh jujur, anu dibere saha nu mere nu hajat, berarti al-mukarram mah bapak hajat. Nah, apaan mere? Ai kuring mah nu dibere. Nu hajat atau saya tuker nama Pak Ustad jadi al-mukarram hoream. Ai kudu mere. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, disebut santri, entong make jeung ngabuka kang irung. Yuk sombong ku kaustadan, sombong ku kekiaian, nama kejeng ulah aya tugas nunungguan. Naon tugasna? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Buktoskeun urang ustad kiai ajengan, nabi ngawariskeun tahajudna unggal peuting, geuning urang mah boro-boro. Nabi baru sampean ladang tahajud, urang mah baru sampean kalingsir. Mana atuh sesebutan? Hartos. Disebut kiai, disebut ajengan, disebut ustad, warasatul anbiya. Nabi ngawariskeun bager, coba urang. Urumui tetangga, ya Rasulullah aya korma, korma dipetik dibikeun. Nabi aya lauk, lauk disair dibikeun. Nabi lainana gerhana. Da kuring mah alhamdulillah nyeun di ditu teh saung. Rek aya meureun balong 2 kintal lauk teh. Nepi ka detik ayeuna teh hayang melak deui. Naha saban saya mah hayang nguseup. Komo ningang anu lauk beureum atuh bari badag beunang ku kades kuat hayang nonyok Pak aslina mah. Cing teh eta mah teu kengeng cing tong diala. Oh panjang cek ceramah ustad nabi oge cenah setiap perkara dipenta dibikeun. Cing teh bebengok maneh nabi lain urang eta mah. Matak disebut ustad kiai ajengan teu saeutik bangga-bangga acan sabab aya tugas nu keur nungguan warasatul anbiya. Sakadar disebut pejabat ku rakyat mata ka para pejabat tong legeg teuing. Nah sabab pejabat jadi karena dicoblos rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos apakah maranehanana jadi? Matakna keur nu sok jara di pejabat geus jadi turun ka rakyat. Perhatikeun rakyat sing nyaho kasusah rakyat ta eta ngaranna pejabat lur. Sombong-sombong jadi pejabat eureun mah rakyat teu nyoblos gelo geuning. Matak hirup tong sombong pedah disebut naon Pak tah ikhlas teh eta urang mah atuh akur jeung Quran henteu akur jeung wiridan henteu nu dibaca bismillah tapi bismillah coplok wae pan bismillah teh Rahman jeung Rahim ka ditu bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih tah eta teh lapad make makna teh arti matan bebeskeun kana hate
asupkeun kana awak bismillahirrahmanirrahim teh tembongkeun dina sikap nyaahan asihan deudeuhan. Lalu budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal tah coplok tina bismillah teh. Ibu teh ngalaman bejad kalakuan, bapak ngalaman teu eucereug kalakuan, kuring ge ngalaman teu eucereug kalakuan, tapi Allah masih kana nyimpen umur pikeun memperbaiki diri urang. Bahasana ge tubu ilallah taubatan nasuha, balik deui hai manusia ka kami nyiptakeun surga teh keur araranjeun keur jelema anu sadar kana kasalahan, berarti Allah teh Rahman jeung Rahim. Coba urang Rahman Rahim teh da eueuh atuh urang teh. Lamun bener urang boga bismillahirrahmanirrahim kudu nyaahan asihan jeung deudeuhan. Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho cek ibu meuli moal nama kijing moal, berarti ibu mah lalajo leho lain lalajo comro. Lamun Allah leungit sifat Rahman Rahim na awak bapak teh aya kalakuan goreng, na awak ibu aya kalakuan goreng, na awak kuring aya kalakuan goreng, manusia ngaranna ge lain malaikat geus sapaehan atuh ku Allah teh sakalian kalieur lieur aya jelema di dunya geuning teu. Rahman jeung Rahim teu boleh Allah nungguan tobatna urang hartos rubina. Kudu kumaha atuh lamun boga bismillah gerawan budak tetangga teh ka dieu jang da mama teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo. Yeuh aya duit 10.000 ngan wayana sing-seringkeun eta leho di mana nying-seringkeunana tuh di balong keur parab kare keur parab jair sebreng-sebreng buruhan 10.000 jugjang dagang comro payu comrona lantaran leungit lehona. Na awak bapak aya kagorengan Quran hadis agama teh keur miceun kagorengan ngantep ka alusanana. Na ari urang nganggap salah kanu salah cicing bisi rada lieur da insyaallah lieur. Nah ari urang nganggap salah kanu salah berarti ulah waka nyaritekeun bener sapanjang hate ngewa keneh kanu salah, berarti urang teu wawuh jeung bener nu sabenerna. Cicing pokoknya lamun teu ngarti ungeuk we heula lah. Ulah waka nyaritakeun bener sapanjang hate ngewa keneh kanu salah. Nah berarti urang teu wawuh kana fungsi bener nu sabenerna. Apaan fungsi bener teh keur ngomean nu salah lain. Nu salah ngadon dipika ngewa atuh deuk iraha benerna. Aduh rada ungeuk ti tukang karek ngarti urangnya. Fungsi bener teh ngomean nu salah, ari urang sok bijil nafsu kanu salah ujug ngewa atuh iraha bener deuk nepi. Lamun dibarengan ku sifat ngewa. Hartos rupina. Anapun urusan bener jeung salah kertas warna bodas aya titik hiji tong sok lalajo titikna. Lalajoan mah warna bodas nu lainna. Jelema bener ge pernah salah, jelema salah ge pernah mata gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur manga tapakuran. Ari bapak malaikat tibaratna nepi ka ayeuna teu pernah wawuh jeung salah teu percaya. Bener salah milik urang, alus goreng milik urang, kedul daek milik urang, leres. Mata gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur, gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga sarua geuning eta lu. Matakna gerhana sebut ustad kiai horoream teuing. Nah era makom kuring teu lain didinya matak calana biasa baju biasa ngomong ge ngomong biasa sabab makom kuring manusia biasa lain manusia luar biasa. Matak ibu ka kuring biasa-biasa teu kudu datang na gerhana teu kudu dalin japati atuh malahan masa kakara ada. Da ustad mapannya ustad digamis jeung udang disambut ku ibu teh geuning nangtung wilujeng jeung sumping al mukarram da urang barang datang ge well gitu. Kan bae da eta mah hanya sebatas tong sombong ku disebut batu. Jalma nu karek wawuh kana ilmu ngarasa bener sorangan, jalma nu geus bisa nyicikeun ilmu mah beda sikapna. Lamun ilmu geus nyicikeun kana awak batur dianggap lebih alus batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih pinter batan urang, sehingga ilmu nate dipake tawadu urang ka batur, batur lebih hebat, batur lebih mulia, batur lebih alus, sehingga lentong urang teh ka batur. Iya nu geus bisa nyicikeun ilmu.
Katilu nu geus bisa ngamalkeun, tah lamun jelema geus bisa ngamalkeun mah sikapna ge bakal kaciri, dihina, diledek, dicaci, dimaki, moal nyeri hate. Da jelema nu ngamalkeun ilmu mah geus bisa nganjang ka pageto, lain ukur hirup di dunia tapi geus noong alam akhirat, diledek, dihina, dicaci, dimaki, cek ilmuna boga kauntungan. Naon untungna? Jelema dihina, diledek, dicaci, beakna dosa keur tepung di akhirat. Di dunia terhina tapi akhirat mulia nalika urang narima kana panghinaan batur. Well, yang gitu teh anger we murudul dalil oge dihina batur mah hayang nonyok bener. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki heukeun. Allah mere ilmu tuh tempo buah buruk, nu buruk teu kudu ditaekan, nu buruk teu kudu diala, nu buruk teu kudu dipetikeun naon, naekan buah buruk dihakan ge moal da buruk. Maksudna nu buruk mah teu kudu ditaekan, teu kudu diala, teu kudu dipetik. Nu buruk mah ragrag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tenang ibu, engke ge eureun. Kahar tos rupena ya. Nu ngagogoreng Pak Kades, antep Pak Kades. Sataun ge eureun sia tah, jadi ngeuning bibir teh, teu nyeri huntu. Piraku Allah kudu mere jadi huntu heula ngarah eureun ngomongkeun batur. Geuning cenah urang mah teu eureun batur ngomongkeun urang supaya sanajan geus nyeri huntu tapi cager deui. Tenang ke ge eureun, di mana? Geus paeh. Matak Allah aya bahasa tubuh ilallah taubatan nasuha, nah harek wajar kagorengan dibawa nepi ka alam akhirat. Matak Allah mere umur teh supaya urang ngomean diri. Matak bahasa filosofi alias filsafat, pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Cicing heula lain wel-welan. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Berarti ibu teh kudu nyaho kagorengan ibu, kata baligan ibu, kata cergan ibu. Tuliskeun bubar teh hiji kumet, dua merge hese, cap jahe, buntut kasiran, teu balik, teu kaupan, cabukan, punungan, pedit, kumet. Wah, beak tuliskeun aya 20 siki. Bubar ti dia diomongkeun ku tetangga deh haban di pengajian tapi pedit moal kasigeng, bahkan nuhun tetangga dialingan pedit teh nomor 8. Bener? Tapi sabalikna lamun ibu nuliskeun kaalusan bakal babari kasigeng. Geus dangdan seterobok make up dipake blas ono ongkoh masang enteng langsung gular-giler urang teh geulis kitu tah. Turun ti imah sorowok teh budak tetangga, "Yai eta banget." Deuk di kumaha eta budak ku ibu. Da mau ti dibaledog atuh Pak, kunaon? Pira kadar budak, "Yai eta banget," asa dihina, asa diledek. Ka dieu jang dikepret sia ku aing. Kunaon ibu ngama ka budak batur, asa dihina. Kunaon asa dihina? Panyakitna mah sebenarnya mah aya di ibu. Naon panyakitna? Ngarasa diri geulis. Jadi ustad ngarasa diri jadi ustad, tuluy dipanggil mang. Mang hargaan ustad aing teh. Tah, panyakit. Ingkek ibadah haji beak 75 juta rarasaan jadi haji balik ti ditu eueuh ngomong haji mang kamana mang haji 2 kali lur ngarasa diri jadi haji naon hanya sekedar gelar manusia make jeung diriweuhkeun bener bu tauhid teh eta Pak mataknya anu disebut miftahu syahadah miftahu teh pembuka syahadat teh lawang syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah buktikeun dina gawe asyhadu alla ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya nu ngajadikeun aing Allah teu aya nu nyiptakeun aing Allah teu aya nu ngarizkian aing Allah teu aya nu ngabeungharkeun aing Allah teu aya nu ngelmuan aing Allah berarti urang mah teu aya naon-naon sagala rupana ge kun payakun ti Gusti arti meureun ieu makna la ilaha illallah dina hirup teh. Terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah berarti awak bapak awak kuring awak ibu kudu kasaksian di mana akhlak nabi na awak urang kening urang mah syahadat dibaca ari akhlak bejaan kasiniran kabeh paduli toong akhlak nabi seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara akhlak nabi teh. Di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong tiap salat subuh namprak Nabi mah kadiekeun aya tuangeun keur saha ya Rasulullah aya Yahudi anu lolong karunya rek ti mana usahana pikeun ku Aisyah dihuapan pan ku Nabi teh ka Yahudi nu lolong 15 tahun Nabi ngahuapan Yahudi nu lolong 15 tahun oge Yahudi nyarekan Kangjeng Nabi kumaha ceuk Yahudi anjeun pemuda alus kantong deket jeung Muhammad jelema gejul Muhammad jelema gelo bayangkeun geus sok ieu umatna
bapak barang bere ka tetangga ngomongkeun bapak isuk deuk mere deui moal. Tinggal nanya gerasa bapak barang bere ka tetangga, ibu barang bere ka tetangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal. Halus ibu. Ayeuna tanya kuring eta kitu bebengok maneh. Abdi lamun barang bere ka tetangga ngomongkeun abdi, deuk barang bere ustadnya deuk atuh. Ngan lamun saminggu si eta paeh berarti ku urang dienrin dah. Artina urang teh kudu sadar lain nabi, Pak. Urang mah manusia biasa, anu makom nage makom biasa-biasa, matak batur ngahargaan urang biasa we, teu kudu kaleuwih teuing. Bade ngaleueut naon cep ustad, naon anu aya da biasa. Oh iya loba teuing itu 2 gelas teh, diinum kabeh ngarebek atuh. Berarti ieu teh menganggap luar biasa. Be aja. Teu kudu urang disanjung-sanjung dipuja-puja ngarasa di luhur, kade cekuring oge. Jalma teh kedul ka masjid digoda ku kedulna, nu daek ge sok digoda ku daekna sarua doraka. Nu kedul ka masjid supaya betah dina kedulna, nu daek oge digoda ngarasa ahli masjid. Di mana mang? Masjid atuh teu jiga maneh ta eta maksud kuring. Ieu mah ngabongkar eusi hate sebenarnya ceramah kieu mah kabeh oge ungeuk bari rumasa deh. Mata kuncina adalah kekosongan hate. Lamun jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician. Ngan lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate malang bakal eah-eah. Ceramah kitu aing ge bisa. Atuh make jeung nitah urang lain ku bebatok sia teuing. Jeung capek, jeung lungse, jeung ripu, jeung tunuhnya. Ieu urusan pangabisa jeung takdir mah teu bisa ditangtukeun ku jelema, kabehan we ge takdir nanti Allah Rabbul Alamin. Matak mengeus sirup mah serenkeun kana takdirna, manusia mah ukur ikhtiarna, kadar jadi jeung teu jadi, mangsa bodoh da Allah nu boga. Bener Bu? Pan ibu ge baheula ai kahayang pan jeung nu kasep, ai pek teh gunung teh jeung nu petot geuning. Tah eta teh takdir ditampa ku ibu ditarima. Baheula ibu hayang kanu kasep ayeuna jadi nu petot, ternyata jongjonna mah ayeuna alhamdulillah Gusti kabongkar geuning boga salaki petot bari goreng teh. Cing teh naha ibu palabahan mana kabongkarna geunah asep nu petot mah mungeun salingkuh nya heuh da biheung payu atuh. Tapi ibu lamun boga kekepeuteuh cita-cita hayang boga salaki kasep, hampura nu kasep mah salingkuh wae. Kunaon nu goreng mung salingkuh moal pajeng. Pak geura salingkuh moal. Nama gejeng moal biheung payu geus kieu. Coba nu kasep matak bener cek Du Sumbang, naha kunaon nu geulis loba nu bangor. Naha kunaon nu bangor loba nu geulis, jiga nama Mang Dadang asa aing alus rupa. Unta ganti kasasaha tungtungna jadi cilaka. Bandungan nu di jalan. Da eueuh nu goreng rok geus parono kaluhur you can see buuk di beureman kuring datang teh kieu om check in om. Dan nu goreng mah teu mungkin kikituan teh sudi atuh. Matak ternyata geulis anugerah tapi teu bisa mawa jadi musibah. Goreng musibah tapi pinter mawana jadi anugerah. Beunghar adalah anugerah ngan teu bisa mawa jadi musibah, nyilakakeun ku kabeungharan. Miskin adalah musibah tapi bisa mawa jadi anugerah. Hirup mah di dinya tempatna teu kudu leneng. Nu beunghar teu kudu sombong riweuh-riweuh. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega pangbalikan mah sarua. Gedong sigrong balikan nu nyareng kedong sawah lega dikuburna sawah batur. Mobil mewah dianterkeun ku pasaran. Nyaan teh ibu pamajikan geulis kawanti-wanti endah kabeda-beda wah nu milu dugan di dieu mah aya mun salakin maot papa ari abdi bade jeung saha pada ngiring we ka jero lamun urang tukang ngurabkeun dijejak jurek milu mah gandeng kitu geus geblus maka jero motor roroesan teh ditanya teh lain rek ngiring gandeng sakustad kitu maot beres natus tempo ku bapa adeuh eta rana anu geus ditinggalkeun natus buuk juk di beureman mani juk daek atuh begerna kuat jiga angkot eueuh penumpang atuh da kumaha ari tadi bapak ari abdi bade jeung saha ngiring we abdi teu percaya matak titipkeun nu beunghar teh kudu nitipkeun diri ka nu miskin. Kumaha carana? Tulung nu butuh, talang nu susah, jahit nu teu teuleum, bere oncor anu poek. Tempo kaleng nasi miskin pek bere.
tempo imah butut si miskin pek omean, tempo budak sakola teu kasakolakeun si miskin pek pang sakolakeun. Eta teh tugas nu beunghar. Ditanya ku malaikat di mana harta dipeke naon, si miskin jeung si yatim nu bakal ngajawab, abdi Gusti saksina harta anjeunna dimanfaatkeun ka jisim abdi. Tuh coba lamun teu kitu di mana harta dipake naon, mikung atuh irung teh komo menang ngagarong tina aspal. Kacau. Buta hejo ai buta tepan poek ai hejo teh lambang Islam, tak urang teh sakapeung mah kerja di buta hejo itu Pak. Deuk sadar deuk teu sadar urang teh kerja di buta hejo, buta poek hejo lambang Islam pan hejo, berarti urang teh poek kana lambang Islam. Mana eta magrib ngong adan eueuh di masjid. Facebookan 2 jam nepi ka we berlel panon holo we cobaan maca Yasin 5 menit huai we. Jadi lain buta hejo nu ngacuring kining badag da asa can nempo mun aya ge urang teu naek ka di milu ceramahan. Buta hejo teh sifat urang Pak. Mata kamari aya terjadina syariat kurban nyembeli hewan, lain sabenerna kudu menyembeli hewan-hewan teuing deh mah keur nu mampu, tapi kabeh jelema kudu bisa menyembeli hawa nafsuna, nyatana nafsu kahewanan. Aduh, ai kurban tiba heula ri ujub dikukut wae, berarti sia teh mah ukur mencit doma teu mencit hawa nafsuna. Nya komo geuning geus lalieu. Terasa kurang pikir. Ibu geuning osok maca sholawatnya. Shallallahu ala Muhammad. Terus Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Tong waka ngarti jerona pertanyaan sakieu we raoseun. Geus nepi ka dinya raoseun. Bawa kana alam akhlak 24 jam kudu raoseun, raosna maca sholawat kudu raosna bibir ka batur. Ulah raosna maca sholawat di masjid kasalaki nyegag, patatangga ngomongkeun, budak batur diledek. Di mana eta raoseun sholawatna? Emutan. Jadi geuning urang teh ngagugulung cangkang eusina mah lur. Ya dibaca alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah ari hirup ujub wae pan aneh teh. Alhamdulillahirabbil alamin mak mah boga harta gedong sigrong mobil mewah ai palebah teu kabere BLT ngamuk si eta mah. Kacau alhamdulillah teh kacau. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti Allah. Alat media ngomong pikeun syukuran. Jalma nu gedong sigrong mobil mewah sawalega syukuran ku hartana. Loba lahareun bro di juru bro dipantau ngalayar di tengah imah lubak libu ku dahareun bakal loba jalma nu ngadaharna. Ta eta syukur mah ku bibir alhamdulillah, ku praktek ku daek nyaah ka batur. Ya mah gedong sigrong mobil mewah sawalega RT dicarekan, RT gelo RW edan. Cinta kunaon ibu batur menang BLT aing teu yai. Citpan ibu mah gedong boga sawah lega kuat BLT kuat hayang ganeng sak ustad fanatik gitu. Ai RT ka LDET bekeun ku RT teh. Nah da dicairkeun bari mawa mobil atuh. Ka era sia teh. Padahal nu gedong sigrong mobil mewah sawah lega lamun kabere deuk bersyukur ku hartana. Gerat tanya ka RT na Pak RT hampura. Emak mah gedong boga sawah lega moal narima duit kieu pangmikeunkeun kanu hakna tuh si miskin tah si yatim ta eta jelema nu bersyukur ku harta mah bener. Cek ibu teu aya cek abdi ge sarua. Berarti urang teh bersyukur teh teuing di mana karek samet alhamdulillah can katemong dina praktek hirupna bener. Pokona mah ceramah kieu mah ungeuk ongkoh seri ongkoh sadar ongkoh atuh dah. Kan lamun teu sadar keheul ka urang. Geuleuh aing mah geuning ceramah kitu patut bae kumaha urang. Ku guru mah tuh ti tukang soat. Nupang capek-capena dina ieu acara saha tukang soat. Panggul eta menerkeun mixer ngacerit saeutik mustami komplit. Tapi naha bayaran gede kene ustad katimbang tukang soat. Nu capek nama tukang soat tapi naha bayaran gede ustad. Panas tuh tukang son, lamun panas ge bingung atuh bener euy panas kasih ustad. Lamun panas sok urang nyieun solusi. Kumaha solusina? Tuker. Tukang son naik ka dia deg ceramah, abdi menerkeun mixer, duanana ge bakal koslet.
sound system ngebeledug kok di cowok nu cara mah butut mustami komplain nu hajat wirang Pak. Matak jelema tong sirik ku takdir batur, tong sirik ku milik batur, hakikat manusia geus samilikna satakdirna sata termasuk dina ilmu. Tuh lautan anu lega anclomkeun ieu curug angkat maka sakeclak eta cai dina curug ilmu Allah nu dibagi-bagi ka satiap manusia tong ngarasa sampurna urang teh butuh ku batur. Butuh ku batur. Matak bakal terjadi perbedaan alam. NU, Persis, Muhammadiyah heupe. Nu NU tuluykeun ku cara NU, Persis pek tuluykeun ku cara Persis, Muhammadiyah lajengkeun ku cara Muhammadiyah. Nu penting mah lain organisasina tapi gawena. Loba organisasi aya rakyat teu kabelaan. Naon makna organisasi? Bener. Buktikeun mana gawena. Orang NU didirikan ku Kiai Haji Hasyim Al Asy'ari, Persis ku Ahasan, Muhammadiyah ku Kiai Haji Adahlan. Naon tujuan jeung fungsina sarua. NU bagian masyarakatna, Persis bagian hukumna, Muhammadiyah bagian bangunanana. Nah mage jeung kudu gurga. Matak NU sok pikir ku ibu di NU mah aya metodologi studi Islam, metode pikeun Islam. Sabab orang NU meneliti Arab jeung Indonesia itu beda, maka metode di Indonesia teu mungkin payu lamun ngagunakeun metode urang Arab. Di Arab tarawih nu jam 3 subuh payunya cobian di dieu pingpin ku imam kadinya tarawih nu jam 3 subuh insyaallah sapoe mah pinu ngan kalua poe jingkurungan jadi cokor. Kalau ditanya mangna teu ka masjid deui imam dicarekan rada kelo imamna tuhnya. Lalu jeger cek jeger teh heling ku kuring cenah imam teh bari make tato ongkoh nu dibaca al ikhlas we haben setan. Aya ge hameureun hayang rakaat kagenep nu disebut Anas ngan poho deui make jeung ngarere teh lah ka tukang wios kulhu deui kumaha cek jamaah lajeng cenah. Jam 8 anggeus tarawih da pada nganggabruk eta jeger teu sangka cenah maneh kapake alus ngimaman teh. Coba itu nu make subuh teu sudi make deui. Artinya kudu aya metode khusus Pak. Di urang kedul ka masjid nyeun metode pupujian alias nadoman. Aki-aki geuning rabeng eling umat muslimin muslimat bari batuk ongkoh hayu urang berjaha les eueuh da bikna butut maah salat subuh ayat setengah genep magrib ketang. Metode nyata dulur urang matara nutara tong ngagoda anu osok nu osok tong kagoda ku nutara nyieun masjid butuh eusi lain butuh pupujian jeung henteu tuluy pasea butuh eusi lain kudu debat lain pupujian jeung henteu kahartos. Tahlil daun nu sarupa Pak Kades eueuh panungan ku ibu lemah anu maot hayang ngiluan tahlil video isuk deui aya nu tungkul aya nu ngagideug aya nu muih aya nu tungkul la ilaha illallah bari nyarane nah dah hudang-hudang deg dahar sia teh. Aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah cinta kala stop heula na teu tungkul tembok ku maneh nu tungkul madon sare jadi emang digudag-gideg ngarah teu sare berarti metode. Aya oge nu muih illallah illallah ta eta mah moal teu lieur Pak. Sajam setengah lur nah ada teh dahar-dahar acan kuat pias nah ada keluar teh kuat galiung ka ditu galiung ka golokok ka diburuan. Abdi curiga ayeuna si eta tahlilan baturi isuk mah bawa-bawa di tahlilan. Nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideg keur maca la ilaha illallah nu muih ge keur maca la ilaha illallah tong dijadikeun alat perdebatan gawe atuh tina la ilaha illallah nah aduh nu ditungtut teh geuning gawe nah hartos. Ayo pengaosan lain level Ustad Konang Ustad Kanang da eueuh lain level Ustad deket jeung Ustad jauh da eueuh Ustad mah eueuh nu jauh nu deket kitu keneh nitah bener nyarek salah. Hakikatna nu kudu ku ibu dihargaan lain Ustad anu jauh saha atuh Ustad nu deket. Hakikatna di lemur ibu nu kudu dihargaan RT jeung RW lain ngahargaan presiden. Tok presiden telepon ayeuna Prabowo Pak Presiden di sini ada yang meninggal. Jawaban anak suriye coba RT Pak RT di dia anu maot RT pisan anu bakal tahlilna nya mata hirup mah tong make jeung ngajauh nu jugjug neang nu anggang ngorehkeun nu deket bae nyeduh ka langit bisa lemokot kana bibir sorangan kau mau ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi korehkeun awak sorangan mata lamun deuk nyarekan tong nyarekan batur carekan awak sorangan
daripada nyerekan batur mah tong nyiwit mun diciwit, tong ngahina mun dihina, tong ngaledek mun meledek. Mun ibu diledek batur nyeri, maka hikmahna ibu teu hayang ngahina batur da ibu ngalaman nyeri. Inilah makna hirup. Heeh. Salat. Kabeh ke manusia teh kasalametanana aya dina kunci hatena. Lamun kosong hatena, boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hatena sakadang anjing. Pakuring ka anjing tara di balaya daokeun we da boga nyawa karunya. Malahan boga dahareun mah alungkeun ka anjing daripada teu kadahar ku urang meureun jadi amal, meureun sanajan ka anjing. Otak kuring malamun ngaliwat aya anjing teh punten we cinta pun guru eta teh ka anjing ibu. Cik tetangga teh ustad rada gelo kitu. Cing teh nah nyebut nu gelo mah nya cenah guruna anjing. Kali-kali mah urang teh kudu guguru ka anjing teh. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing. Najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut, hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Well tah pereus lur ari heueuh atuh. Pan dibongkar hadis salamatul insan min hibdi lisan, salamatul jelema gumantung bisa ngajagana letahna. Paingan urang dicabok batur da bewer atuh ngaledek batur. Lalu jangkung ti mana teh raje? Meni so sempurna hirup teh. Nu botok ponok geuning aduh, ieu teh awak atawa dreum. Atuh batur teh nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur neunger urang teh lain kahayangna tapi bongan bibir urang dieusian ku cacianana. Matak salamet teh butuh jawaban. Lamun ibu hayang salamet jawabanana awak ibu panon pake tawado, ceuli tong resep kana gosip, bibir tong resep ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah, hate bersihan, salamet, akhirat menang, dunya menang. Ai urang mah ari salamet di akhirat hayang iteun batur diomongkeun wae atuh dicabok. Aduh. Nya da memeh ka akhirat teh dunya heula nanaon oge. Leres Pak? Ieu mah habon engke akhirat. Cing teh maneh mah anu diomongkeun akhirat aya dunya kumat di siapa hirup teh. Lamun bener urang yakin kana akhirat tebus ayeuna keneh sing alus melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Melak ayeuna di dunya cabe, maka akhirat bakal hade. Melak bonteng, maka akhirat jadi goreng. Pepelakan di dunia mah ngan setiap melak tangtu nu dipelak jadi ngan bakal aya nu bakal milu jadi naon eta jukut bapak melak pare nu dipelak adalah pare tapi nah eceng gondok hirup bapak nyieun imah keur salakeur anak jeung pamajikan tapi nah cak-cak beurit milu hirup. Tah virus hate manusia teh eta nu dipelaku Allah teh alus, nu dipelaku Allah teh hebat, nu dipelaku Allah teh keren, nu dipelaku Allah teh surga. Tapi nah sik-sik melik datang berarti lain Allahna tapi nafsuna. Ngajawab dalil nu tadi innallaha ma'ana saestuna Allah bebarengan jeung urang buktikeun sifat-sifat Allah kudu ngawujud dina sifat urang. Nya 88 Al-Ghafar Allah teh Maha Pengampun. Nikreuh ibu teh nu ngahina nu ngaledek anu nyaci nu ngamaki boro-boro masih itu datang ka imah dina henteu nagekeun bae kami mah geus ngahampura katapelan ku sifat Al-Ghafar Allah Maha Pengampun manusia ge kudu asa kampura ka jelema nu dolim ka urang kakara diri bareng jeung Allah. Ayo urang mah pan lain batur ngahina diontrog drekeul di RT keun peupeus gelas anu RT bejad meja anu RT ibu pakaleng-kaleng deui jeung tetangga RT mah ngahuleng neangan duit nah apan mikiran eta gelas peupeus. Nafsu hungkul Pak geuning urang teh loba nama lain jeung Allah jeung nafsu. Ya. Aduh. Sok buktikeun lamun bener Allah bebar cenah urat beheung jeung beheung na pitulung Allah teh karaos henteu. Pitulung Allah teh ibarat beheung jeung uratna berarti deukeut. Da babari atuh akang dihina batur direk batur dipitnah batur jauhan jelema nu ngahina ka urang mah da dilawan ge jadi piomongan jeung pasea lamun gelut akang meunang di bangkol batur eleh ngarengkol mana pitulung Allahna eueuh dan nafsu gugulungna coba lamun datang pitulung Allah ieu mah kudu dijauhan jelema teu ngahina urang wae jauhan salamet urang deukeut geuning pitulung Allah teh ibarat urat beheung jeung beheungna tong jauh-jauh teuing ngalamun pagawean urang wungkul kabeh oge. Ibu bab rumah tangga apan boga kahayang ibu hayang salamet rumah tangga ge hayang sakinah mawadah warohmah
atuh lamun boga kahayang butuh jawaban. Mun ibu hayang salamet jawabna panon kudu tawado, ceuli ulah resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, hate kudu bersih, ngalengkah tong kana salah. Jawaban hayang salamet, tak ayeuna jawaban hayang sakinah mawaddah warahmah. Jawab atuh kusaha jawabanana ku pribadina. Hiji ulah nempok karena geulis, da geulis mah relatif. Hayang sakinah teh da geulis mah relatif, 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueun ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cementil, 3 pak kusut, 4 awut-awutan, 5 budeg-deg awak ngabeukahan, kasur nomor hiji beak ku sorangan, salaki mana lakop kana tabeng da kaseredkeun. Atuh ceuk salaki teh disigeng geuning gede-gede teuing awak teh kasigeng ibu leos ka kantor desa ngayakeun senam 3 tahun senam da teu langsing. Nah Badung nganu sok senam goyobod, comro, misro, liliwetan, atuh salaki beuki meotan mikiran hutang urut goyobod. Matak mengeus cek kuring mah da tarima abdi nikah kaputih teh geus bapa tah tarima di dinya lain dinarimakeun geulisna bungkul kagoreng patutan pamajikan ge wayahna tarimakeun dabungan jadi lalaki kudu bisa narimakeun kana kakurangan pamajikan eta tah sakinah. Ulah karena harta, harta mah sarua-sarua keneh kitu gedong sigrong mobil mewah sabalaga kitu we anger bab harta mah. Gedong cicing, sawah cicing, mobil cicing, nu paling aneh jelema paseaku harta, bari harta ditinggalkeun, pan lieur, harta ditinggalkeun, der dipaseakeun, araraneh da urang. Nah, ieu kana salat budak nu rek dibawa tara pernah pasea. Paseakeun jeung salaki teh maksudna lain gorger, Pak didik budak teh cenah salat tungtun ku bapakku, macepretna. Nu kitu paseakeun mah sabab di akhirat bakal nepi. Ai dunya dipaseakeun malur hampura cicing. Hartos Bu. Pengan-anger hese nya. Heul atuh da. Lain bab harta, naon atuh lamun lain kageulisan, pelet meureun beuh. Dukuna ge rungkad ku siana. Dicadas pangeran. Ning aya nu digigireun, "Ka kuring yana di jero leuwih." Urang mah ti Cirebon siana teh. Lain bab nu kitu bab pulat peleta kuring pernah guguru pelet dah urusan teu payu mah anger we. Kalaan di tempat teh maneh lagi anu jago pelet sugan menangkeun Desi Ratnasari dah henteu anger kitu rebing tak teu percaya udah makan pulat pelet bisa kuring dah babari teuing sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosoknya warohani mulyakakeun indatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jalil Karim Pintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung kayuing kubung-kubungan terang aing lain sameterangan pipi aing kudu mirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya serenge baracak syaratna kudu nyengir ti kidul nepi ka kulon kalah aya nu ngadagor pan pelet leos deui ka aki-aki bere deui ku kolot bari kolot Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat adi sungsang larang berang adi sungsing larang puting buah kholdi aci alo la ilaha illallah wallahu akcing teh bah ka dieu teh pelet kalah ka teh Idul Adha Pelanyang deui ka ustad cek ustad wa adqalaha syai'in adada rasul masriki foto iduhu wahil ilayata taqalamun ulah aing inget ka sia kudu sia inget ka aing sia ngakan kejo catang bobok ngakan saya asa tuak bari eueuh jeung engkang keur gumambang di jalan gede ya gupay cikur bakekok burakeun jeung teu dikumahakeun tiupkeun cenah kana cai sabarakali gumantung wedal kuring adalah jumaah naktuna naktu genep kudu ditiupkeun kana cai genep kali cing teh keteras dikumahakeun bah seblokeun kaburuana jam 5 hari ini na balabiri kacai ngumah wadah nah nepi ka hayang mah keblukna sarena yai atuh nepi ka detik ana teh pelet teh teurakna jeung nini we nu ngudag-udag ka abdi teh nini we tuluy cek ieu teh bae atuh takdir teu sudi teuing rumah tangga jeung nini dikekepan ngadon batuk gersok disimbutan ngadon ngebekok horea teu urang teu percaya kana pulat pelet nya di mana atuh jodoh kun payakun milik Allah jodoh pati bagja cilaka 120 poe dina kandungan 4 bulan ngaranna maka Allah geus niupkeun jodona patina bagjana cilaka pelajaran hirupna tong make jeung sirik ku milik batur 4 bulan wae geus ditangtukeun ku Allah lain urang nu ngahayang-hayang ieu kuring jadi mubalik da teu hayang eta kieu teu hayang geuning payu tah bab eta mah lain kahayang kuring Allah nu boga mata kuring mah nyareankeun Gusti isuk rek dieureunkeun pe kumaha Allah atuh rek dituluykeun sugan nepi ka saumur-umur mangga Gusti abdi menyereankeun da abdi mah teu walakaya mangga abdi mah sabeuleung nyer hirup kumaha Gusti kitu Pak boro-boro mah jabatan boro-boro mah harta nyawa abdi teu boga leres Pak
Nah itu makanya kudu sombong. Aduh ya penyakit tungkul nah waktunya dibongkar nyalur entak lalajo jelema teh ulah ku panon ieu atuh ku panon batin panon ieu mah kacau aya kiai dekol ka masjid beres di masjid buka penyakit jantung cing di pos rona aya nu ngarona di dieu sok gapleh sarua jeung tim kuring kekerepengan tak kiai balik tahajud dari meureun jantung lah karasa aya deuk maot nyekelan balak genep plek maot harita keneh katempo ku ibu aduh Gusti eta geus kolot ongkoh tahajud geuning modar mah keur gapleh nya panon ieu mah cukurang oge aya deui jeger bah salat taras eta aya balik apel ti kusruk keblus ka masjid kokocok kaluar ti masjid dijalikeun kubrag maot hareupeun masjid kumaha ceuk ibu bagja kunaon ibu nyebut bagja nya geus eta mah tara salat, tara zakat, batur puasa mana nama udud, tempo maot nama hareupeun masjid. Panon mah kamana we karep. Nya. Madak lalajo hirup mah tong ku panon ieu, tah ku panon batin. Sabab panon ieu mah jujur hiji panyakitna sok nunutan, kadua sok sare. Nah ieu nunutan meuleuh teu cilaka, da cilaka. Awa duit 111.000 nu diasupkeun nu 1.000 aya keur nunutan angka hiji ka tempo angka 0 teu ka tempo koropak datang dadakan keur nunutan keblus nu 100 sigeung ku DKM HD cenah mani infak aing teu sadar juga aing sidik 100 nu ngeblus ka ditu balik ka imah pamajikan namprak pak mana keur beas ngahulang harita keneh astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mah cilaka sedekah dianggap cilaka kunaon sok ngomong ka emak kalepasan jurig tuh jurig dibawa kunaon bapak teh kasupkeun nu 1.000 ayeuna bapak nunutan ngadon geblus nu 100 teh eta mah pajikan gue juga jarete ceuk aing ge eureun ka masjid teh aya deui nu leuwih parah cicing cenah Pak di dieu aya mamah deuk ka mana deuk nempungan DKM deuk naon dibongkar ku aing koropakna yai tina nunutan naik deui panon ieu panyakit sare jelema sare leuwih cilaka datang pa jumaah kerek-kerek batur ngahotib sare batur ngadoa sare batur wiridan sare batur ngadoa sare bubar ti masjid si eta nu bakal ngocobrot hayang cenah jumahan di Kuningan nah beh ustad geus sesat kitu cinta belegug sia mah dulu urang nyebut sesat deuk teu sesat kumaha cenah tat jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan poek masjid lagi tanyakeun ka DKM sih teh bener jumaahan di dieu eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan ceuk saha ceuk si itu tong dianggap nah molor ti barang datang. Nah kapangih ayeuna panyakitna sare teh lain sare panon ieu tapi kade sare panon batin jelema nu sare panon batinna beuntak kana kalakuan batur akrab jeung ka teu cirgan batur wawuh jeung ka teu balegan batur tapi teu wawuh kana kagoreng patutan sorangan nu kitu jelema ngaranna ngalinur lur cenah euy ceramah ungeuk sararea aduh ngarti urang nya Bu tak hirup mah naon atuh Pak ngomean awak sorangan lain ngomean awak batur rumah tangga hayang sakeuna mawadah lain geulis lain ku pelet lain ku harta naon atuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah deuk mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana dipahamkeun agama maka agama dibagi dua hiji keur ibu dua keur bapa keur ibu idza nadharta ilaiha sarotka di mana direret kudu masket di tempat pikasonueun imut lucu ngagelenyu someah dareh alus budi hade basa da ibu meuli ngadenge ceramah nempo bibir urang geuning eta cenah ku capek tangna cenah jadi idza nadharta ilaiha sarotka direret masket di tempat sono imut lucu ngagelenyu someah dareh alus budi hade basa saha eta ibu duit ti salaki pake dangdan ge keur batur gitu duit ti salaki pake dangdan ge keur salaki ai urang masuk salah ai duit ti salaki ai dangdan keur batur kauleman jiga ratu di imah jiga babu di kamar jiga hantu eta ku sagala dipakena beungeut make pupur panon make bonteng bibir make tomat di kegeupan teh asa es jeung jus atuh da idza nadharta ilaiha saratka tanya salaki resep bapak kanu loba karang resep nyieun 80 hayang nyaho lain janji galak timuru wae salaki teh kieu ni BN ai BN teh beugina heula di jalan teh kieu kana make kolor teh ibu tuh ngamuk tinggal nanya resep ka ditu resep ka dieu keun duit deuk meuli kolor jiga itu baju jiga itu mah batur abdi mah nu bapak pek kumaha bapak meuli kolor jiga itu baju jiga itu cicing di kamar nyolodok teh salaki jiga domba Garut Pak teu jadi pase ya idza nadharta ilaiha saratka kadua gelis lain sakadar gelis lahirna kudu gelis jeung batinna lamun gelis batin berarti ngomean dirina ngomean hatena
talaki datang ti panyabaan sambut ku ibu teh dedek gelis batin geuning aa sumping rengkuh ieu teh lain kieu wae atuh geuning aa sumping nya mah kek diuk salaki nebang barung cokot cai anu tiis keun bae teh make gula bikeun ka salaki pupun tenan geulis teh punten bapana cai teh cai we bungkul teu sareng gula suruput ku salaki diinum da jiga nu kareueut sateko ampir beak kunaon atuh jiga nu kareueut anu amis lain gulana tapi nu amis teh budi ibu ka salakina kajian gula nu dibikeun tapi ibu mah cebrot wae dah hayang ngejebrot atuh aya duit leutik aya barang hakan kopi we hajeun teh isuk nepi ka wah moal asup kana beuteung hayang ongkek tah bener lalaki tempo lalaki ka ibu kadenge beres gitu cekelan leungeunna pencetan heula laan sapatuna porosotkeun kaos kakina cek beut beah ka bau-bau terasi naik kana duitna beuki bawa salaki kacai bapak beli teh acan ibak mangga ka zaman heula ieu anduk ieu odol ieu sabun dekul salaki mani beres mani siapkeun sarungna kokona kopeahna kebutkeun sajadahna mangga bapak netepan heula dekul salaki salat beres salat kulibot ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki tuh kadon suri pak nyuuh bapak hapunten jisim abdi capelung seri putunuh gening bapak melaan jisim abdi rumah tangga tibareto can bisa mereka bahagiaan kanu jadi salaki hapunten bapak hapunten hampura pak ustad ieu ceramah jero teuing da di tempat tina rarayna eueuh nu kitu atuh eueuh sing sumpah tuh komo nu belah ditu mah tuh da aya oge lain kitu salaki datang teh nah kitu maneh datang ngarti sudah naon butuh duit nyata teu mawa aduh rek kumaha Senin Bank emok Salasa MBK Rebo PNPM ai maneh teu mikir-mikir leuwih hade mana mangjedog di ditu tong balik-balik yai matak baiti janati rumahku adalah surgaku lain gedong sigrong lain mobil mewah lain sawah lega tapi baiti janati budi ibu kasalaki kajian imah butut tapi pemajikan bisa narima didinya paletak baiti janati teh kahartos tugas ibu teh idan nadorta ilaiha syaratna paduli deuk hesege pokona mah ngarti we heula di dieu mah dua idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh dititah ku salaki teh wajib patuh istri soleh mah kajian keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas punten ibu abdi keur nerangkeun istri soleh lain nerangkeun ibu abdi istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas mah ka mana rada tunuh leuy-leuyan kumaha ceuk salaki hapunten bapak bade miwarang heula da ngajerete harita keneh mangga bapana naha sabab istri soleh di balik perintah suami ada perintah Allah di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan ta eta nu soleh mah lain ibu nu soleh ieu mah da ari merek ieu mah lain kitu atuh jigana teh rek mana cenah maneh nya sare atuh geus setengah 10 nih becos wae kana TV listrik pari mah aing nu mayar ta eta ibu mah jigana kagok wae nya urang bukrak bakrek kayana keur bapa mah heunah tah darengikeun cenah tah lain pang nunyuhkeun kopi ceuk tunuh sok ku sorangan lieur nyaho di balik perintah suami ada perintah Allah di balik perintah Allah ada surga yang dijanjikan sabab orang belet karena perintah Allah sehingga teu kabita ku surga Siti Khadijah nuju wiridan geus asar Nabi Muhammad bangsul ti masjid Nabi teh ditoong Siti Khadijah nuju wiridan Nabi mah tara tutah-titah lamun pamajikan kerepot bapak oge ulah dapon maneh pamajikan titahun nepi ka keur repot wae mah kopi kadenge cek ustad nu kamari kacau eta tempo heula parek tutah-titah lamun pamajikan keur riweuh tong dititah ieu mah pamajikan keur nyeuseuh budak di gemol mah ka kuping ceramah nu kamari ada surga yang dijanjikan mah kumaha cek hate ibu belana sia mah tapi ngagugu eta pamajikan bang nyuhkeun kopi balenyeng ka dapur nyuh ci kopi kontrang-kontreng 80 sigi bari arah bari kukulunu di beueur kitu bapak sia mah kos Belanda ngajajah Indonesia aya budak meureun bari tunuh ongkos crot teh polona kana kopi teh alus sajang pikeun ka bapak tah kopi teh deuk nyeuseuh deui ceruput goak teh mah na aya nu pangset tong gojrur kopi anyar nepi ka salaki di enrin mah
Kunaon sabab teu narima dititah nalika ibu kerepot matak salaki nu bijaksana tong titah nalika pamajikan eukeur tah Nabi Muhammad contohna Siti Khadijah keur wiridan teu wani Nabi mah jeung nitah leos ka dapur nyokot teh kok nyalira nyanak gelas nyalira tuang nyalira kareret ku juru socana Siti Khadijah eureun wiridanana ngagabruk ka Kangjeng Nabi ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi kuring keur nerangkeun Siti Khadijah lain nerangkeun ibu ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu mewarang jisim abdi nepi ka asa dosa Siti Khadijah mah lamun salah kitu nitah da ieu mah kalaka atoh Siti Khadijah mah hayang dititah tak ieu mah jigana mumual dititah tigana lamun bapa wangsul ti dieu nyara kopi ku sorangan ngeleueut sorangan tuang sorangan ibu edeuk aduh bendu ka abdi nepi ka teu mewarang kacadunakeun kalau kang ngalejek gue tak kitu hideng eta kacau cukuran idza amartaha ataatka di mana dititah wajib patuh hafizatka malika wa nafsik kudu bisa ngajaga jeung ngariksa awak jeung kehormatan nalika salaki keur eueuh tilu cekelan ku ibu keur lalaki keur lalaki tugasna arijalu qawwamun 'alan nisa salaki adalah pamimpin nu alus teh kudu ngarti kana nu dipingpin hartos ibu keur naon gablek pamimpin teu ngarti ka rakyatna hampura udah keur ngomongkeun rumah tangga dan ngomongkeun itu keur naon boga pamimpin lamun teu ngarti ka rakyatna maranehana dahar di restoran aya urang ngap-ngapan meuli beas hargana mahal asa teu adil hirup kitu bapak dahar di restoran aya pamajikan ngoseng kangkung ngeunah teu cek ibu teh pak gratuang jeung naon jeung oseng kangkung parantos di jalan jeung naon bapak jeung sate tibatan hayang ngadahar ngadon katen lagi hayang mulah cek ibu teh naon aral sabab teu sarua pamimpin nu alus mangarti kana nu dipingpin naon tugasna tah adat sunat bijil disebut sawer panganten bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awor kedal ucap amal nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin awur kembang malati awur kembang kasturi diawur ka heman diawur ka nyaah diawur ka asih awur asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya abah oh itu duh sing parak milik abah abdi ya teh aduh panuhun abah abdi pokoknya abdi nu mere duit langsung aku dulur pak yo kades ngaku dulur itu barang mere mah tahir teu lahir teh nuhun bah sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi eta teh doa khusus kanu mere ajak bapak hajat ibu na cenah abdi teh didoakeun iraha merena asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu kaburu amin jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi sauh wae atuh sauh Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kewajiban bapak teh nu hajat nuhun bae kawana si ibuna pa teu ka dieu apa nyontohan anak kudu romantis teh ti inung bapana heula bayeuna name ramana tah sakedeung deui asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil
sok sing kopak simpen di mana nu jembar ayeuna mah edeuk moal ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasa buru da moal beak sarorok sawah teu aya anu mere aduh sepuh abdi ya Allah aya di dieu abah emang bah nuhun pidoana bah nya nuhun aduh asa talung nyanyi euy teu aya anu tuh hiji deui reudi wur kembang malati wur awur kembang kasturi wur ala atuh padahal wios Kang kembang ka eman wur aduh alhamdulillah Gusti bibi Yi sehat Yi oh syukur aduh adik urang ieu uwa henteu kita tah ieu mah pekantos katen abdi oh gitu antong kasinggungan mere we alhamdulillah dipikir-pikir asa talung nyanyi oh ieu panganten waduh nuhun Kang nya sing lahir batin dunya akhirat lah wana lamun tiap ceramah kieu babari beunghar teh gana nuhun nuhun sok urang maknaan naon maknana wur abur hiji nu diaburkeun teh beas tah tugas lalaki teh hayang sakinah mawadah warahmah mah kudu pinter ngawur ka pamajikan ngawur lahir ku dunya ngawur batin ku agama ngawur dunya imah pageuh baju teu dahar seubeuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoa salaki mah gera nyangu tah beasna mah gera masak tah alat masakna mah dangdos yeuh keur dangdana mah di parfum yeuh parfumna mah jajan tah artosna jongjon ibu tah jongjon bawa kana ayat disebut we sakinah geuning jongjonna ibu mah ku eta bapak-bapak nu rada nyengir atuh dari kumaha ari sare hayang jeung nu seungit adi mandian ku sabun ganu paingan asa ngeupan domba Garut lain salah pamajikan salah salaki dan tugas salaki mah pamimpin ngarti kana nu dipingpin berarti lalaki teh kudu bisa ngawur lahir ku dunia ngawur batin ku agama lahir ya imah pageuh baju teu dahar seubeuh agama perhatikeun salatna zakatna saumna ibadah hajina jilbabna enjing-enjing ku bapak gugahkeun cium keningna cek pamajikan teh aya naon bapak lain aya naon geus waktuna salat subuh kaminya kamaneh ukur mere dahar jeung baju masa kadar dunya tapi kaminya nepi ka akhirat wayahna salat lain deuk ngaganggu kana tibrana maneh keren salaki nu kitu aya eueuh nya eueuh da ibu ngadon nyegag teh dicium ge ya ka itu boga pangabutuh maneh kitu entak asa capek ngadidik pamajikan dunia imah pageuh baju teh dahar seubeuh akhirat perhatikeun bapak nu wajib mah aya pangaosan hadiran mah aya sholawatan sumpingan mah itu di masjid aya yasinan wayahna mah ka masjid keun bapak mah teh oge bagian nitah nah bisi duaan anak ka pengajian imah ka bangsatan duanana kudu saimbang dua nu diaburkeun teh es bonbon naon es bonbon permen aya permen manis asam asin rame rasanya nano yang rumah tangga teh pahitna peheurna ladena hasilna bakal karampa ku sararea bener nah kuring apa eta korbana pahitna peheurna ladena hasilna rumah tangga bakal karampa di mana amis rumah tangga memete cetot ti tajong rancucut getihan kumaha cek salaki sakit ditatap diusap hayu atuh urang ke puskesmas PMT geus kolot kieu jatuh ti tajong eta batu eta cokor neuleuh atuh saeutik mah endet-endetan ulin mau motor paduduaan mogok di jalan mimiti rumah tangga mogok didorong kuduaan der hujan majarkeun iindiaan memete mah geus kolot kieu motor mogok da langsung rok nyingkap jejak motorna ganti cek aing oge
berubah eta pahit peuheur lada hasil rumah tangga bakal karampa maka sing kuat mentalna minantu teu usaha mitoha ge nyaah keneh jang gerak tuang da bapak kita acan neda memete 7 tahun teu usahanya jengkel we hayam datang kur tetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu mata hayamna teh beak nah dicekekan ku minantuna atuh pahit peuheur lada hasil rumah tangga bakal karampa matak sing kuat dina agama sabab agama teh penguat mental matak mental na agama kuat rumah tangga bakal awet goreng dina agama goreng rumah tanggana aduh bener lur tugas salaki tah kedua tugas salaki latak tau tong gede amek lalaki pemajikan buat baut jemedar jemedut jumras jemris bae we dan ukur baut matong ditanya dari ditanya makalah asa cukang keur meuntas kunaon mah baut ku sia kitu jawabanna teh kalau beuki jengkel pan heeh kawa si anu atong dia omong-omong kudu kumaha atuh lamun pamajikan baut bapak kudu sadar urang pamimpin teu mungkin rakyat ngabaudan pamimpin milu baut lebay teh bari lalaki mah kumisan jeung janggotan baut teh kalah ka jiga lele useupeun atuh matak lamun di dieu aya lalaki nu sebuat baut geura tobat tah dirok isuk deui lalaki mah tong baut sabab laki cek ilmu psikologis kejiwaan lalaki boga akal maka tugasna ngakal pamajikan ngakeul lalaki sing ngarah ngapa pamajikan jadi ngari tuh tugas lalaki mah ngakal awewe ngakeul ngarah pamajikan jadi ngari ngakal pamajikan baut pikiran aya naon awak urang nepi ka pamajikan baut toong padaringan geus kosong beasna meujeuh pamajikan baut toong lipstikna geus dicokelan ku bilik meujeuh pamajikan baut toong wedakna geus molongo tengahna meujeuh pamajikan baut lol budak ngadat hayang jajan duit eueuh meujeuh pamajikan baut listrik nititan meujeuh pamajikan baut nu nagih rabeng meujeuh pamajikan baut jadi bapak gede dosa nangkep ka ibu mah hampura bapak teh ti ditu ka dieu leukeut deungeun ragap taya ka ditu ti dieu ka ugur mumara hampura lain teh hayang ngabuahkeun nu jadi pamajikan ngan acan aya kamampuan hampura mamah baut teh lantaran bapak kodok 5 juta cawelkeun kana gadona aya tamah 5 juta keur baeud dibere duit langsung nangkep lain tadi edoh ngalalarti teh ya di dieu tah lalaki la tagdob sabab lamun jelema geus bijil nafsuna akal bisa leungit jeung lamun jalma geus bijil nafsu akal leungit nafsu aya akal kumaha ngomongna moal aya nu geulis kawanti-wanti endah ka beda-beda iwal ti bojo aa keur leungit nafsu dregdeg pasea teu saeutik pamajikan naon bagong we pamajikan dianggap bagong untung pamajikan anak cerdas aduh aa nyebut bagong berarti sapebeting abdi hees jeung jaluna dibalikeun deui pan ka lalaki atuh anak jadi naur mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuduan anak begu jang sasagrok we haben jadi ruksak lamun lalaki geus ruksak akalna maka nafsu nu bakal terjadi lamun nafsu geus menguasai maka ibu bakal diledek dicaci dimaki untung negara nyeun undang-undang KDART maka lamun lalaki mampu neungeul nyanyerikeun ngawirangkeun ibu bisa ngadu ka pengadilan agama hukumanana 5 tahun di penjara denda 25 juta aduh tapi ibu oge ulah dapat maneh boga undang-undang lindungi undang-undang dihoak saeutik polisi lebay teh ontong kalau laki moal koak lamun ibuna nitipkeun diri mah ieu batu da kumaha nya Pak ngarti henteu sia teh lalaki geus macul balik ti macul teh pan hayang teuing pamajikan geus mandi sangu geus beres sambal geus aya ieu mah yey adon heuai sangu eueuh cai eueuh untung teu ditemok oge atuh tah lalaki teh tugasna latak jelema anu teu gede amek maka bijaksana mah pangnieukeun kopi belenyeng ibu ka dapur ai gula warna bodas uyah ge warna bodas kerebek kana uyah dikocekeun jeung kopi mangga bapak kopi teh suruput karasa pangset da teh disebrotkeun atuh lalaki bijaksana ka dieu mah aya naon bapana bapak mah minta kopi teh da lain hayang loba saeutik we keur masihan ti koro ngan lamun ieu dipicieun jadi mubadir kedah kumaha atuh calik dieu urang seepkeun kuduaan kul teh eta pemajikan suruput karena kopi ala pangset eta cek salaki sumuhun beres Pak bijaksana we lalaki teh bijaksana beres samel lada lain janji ngagantawang lada teuing na aing teh merak kahiji ibu jadi embung deui kadua teu ngahargaan tanaga pemajikan bapak nu salah kuduna kumaha atuh cokot termos banyur coet pemajikan bakal nanya nah aa di banyur hayang angun cengek eueuh pipa seaeun teh
bijaksana. Lamun lalaki akalna leungit nafsuna bijaksana nu bakal terjadi. Nyuguhan salaki pepeus gelas kan tawang teh salaki nolo atau gelas pepeus ampura salah Pak. Pepeus gelas bisa dibeli tapi pepeus hate pamajikan kamana neangan ganti. Endo untuk lamun pepeus gelas salaki ngamuk tinggal kieu aanya aka gelasnya aka abdi. Lamun aanya aka gelas jeung ngolor jeung gelas paling bijil anak cangkir Pak. Hargaan nyuh kopi gagal wae nyuh kopi teh isuk nitah deui mah kopi kumaha ibu kusia weh kamari kita kapake. Jadi ibu tengah gugu lain salah ibu salah salaki harung gampung getas harupan teuing matak agama nemogeun latak dob lalaki mah teu meunang gede ambe. Pak ibu bari urang teret ka salakina kadenge nu mana Bu? Aduh ampun. Telo tugas salaki ya lain saukurna pakwa lahir batin. Dua latak dob tong gede amak. Katilu tugas lalaki ge sobirin sabar nyengareupan pamajikan goreng adatna. Moal aya makhluk nu pangkuatna da ieu atuh. Mun boga salah teh da tibatan mentah hampura mah kudu cecangangangan. Mun ceuk urang kitu boga salah teh ibu teh kudu jiga titinggi ditoel seutik porongko titinggi. Lain ieu nya salah nya gegabah nya hoak ongkoh paur. Bapak diuji ku pamajikan kudu sabar bebeakan. Keun Pak. Umar bin Khattab ge ban bawel pamajikanna keun bae cenah da jasana mah leuwih gede batan bawelna. Tamantot bapak lamun boga pamajikan bawel kudu bersyukur alhamdulillah ya Allah. Nama jeung alhamdulillah untung teu dibere nu pego. Talung nu bawel aya kahayang ge bentes nu pego lieur ah. Tah isuk deui mah hampura lamun pamajikan bapak bawel piceun radio, piceun TV, toel we si eta anggap we keur larjo film Korea atuh. Hikmah bakal terjadi maka keur lalaki diuji ku pamajikan. Ayat Qur'ana inna min azwajikum wa auladukum fitnah, anak jeung pamajikan bisa jadi fitnah. Musuh nu paling nyata lain batur lain dulur. Ieu lah. Nya pamajikan kadang-kadang Pak kemana duit anu kamari naon dikana koropakeun aduh aing ge butuh keneh jadi musuh tah Pak. Keheul atuh da sabirin sing salaba terakhir geus jam 11. Nah urang teh setengah salapan teh di ceramah teh ayeuna setengah 11 geus 2 jam naon bukti ieu geus cangkeul urang mah da apal mulus cangkeul ka naon acan yang bae ada urang nu ceramahna ge nah hayang nepi ka jam sabaraha deui Ibu hayang nepi ka jam 1 Pak urang cirian itu tuh anu ngange acuk ungu hayang kita bersatu sok we mak nepi ka jam 1 urang mah deuk balik mak hayang nepi ka jam 1 deuk si Mandra mah sombong amat arorea mun ceramah nepi ka subuh aya salat subuh kabareurangan da urang nu dituding da eta ustadah bae teuing tuh nya. Padahal mah salat subuh kabarengan ti bareto. Nuding ka urang geus lalieur hirup teh. Birrul walidain sing hade ka indung sing hade ka bapa. Nah indung nu ngandung bapa nu ngayuga. Ieu teh harta loba. Ratusan juta dipake ngawinkeun anak teh. Mun dipake ibadah haji meuli tanah, manfaat. Pake hajat kieu geus background di kieu 2 poeun. Ku terpal we ceuk urang. Tuangeun jutaan. Son bayareun, dangdut bayareun, bapak hajat loba duitna, ibu hajat loba cecehna, tapi naha di tempatnya kurang gairah kata mereka. Naha da kuring apal rumusna loba duit tapi isu geus loba bayareunana. Coba ya bapak ibu-ibu nu hadir di dieu teh marawa duit, tapi barokah komo nu make baju ungu mah hayang nepi ka jam 1. Naha nya ada teu milu mayar. Son dibayar kuno hajat, dangdut dibayar kuno hajat, bajidor dibayar kuno hajat, tuangeun kuno hajat, background kuno hajat, ratusan juta kudu kaluar tinu hajat, mata kerada tepeti gairah kita nu hajat. Di asongan daging alim cenah pepetek we jeung cabe gomol. Coba ibu dibere daging we beak ayeuna keneh Pak. Ternyata loba duit cantang tu jaminan senangna hate teu boga duit bisa jadi hatena senang. Matak nu ngaran hirup mah talung teu boga duit eueuh bubutuh daripada loba duit loba bubutuh. Loba duit loba bubutuh anggar ukur ngitung. Coba ieu teu boga duit eueuh pangabutuh senang.
Jadi nu diteangan teh naon atuh duitna senangna. Ada setiap duit teu mawa kana senang. Mana eta kurampok geus sieun. Tuyul keung nu loba duit mah nyieun tolak bala tapelkeun lawang pantau. Naon eta tolak bala ngaranna naon tuyul teu asup. Coba nu sangsara teu barang jieun nu kitu. Nah, pantona ge hujan. Beunghar mah gede kasieun, ampun. Ku bangsat keung, rona dicarekan, RT dicarekan, kudu ngarona. Nah, keung teu bisa sare. Coba nu miskin, alah aya bangsat ngadu disampeurkeun. Bisi mah rek mauk ti imah urang, aya coet. Tapi kaku jongjon teuing eta hirup, matak hirup teang dina al-hikam teh hikmah. Hirup mah puncakna ilmu adalah hikmahna, Pak. Ilmu digugulung, hikmahna teu ngarti. Kaituna kacau. Matak urang mah ilmu boga, hikmahna ge kudu aya. Naon hikmahna loba. Neng ampurannya ya. Lamun urang kulit hideung tong make jeung dirobah dipulas ku apu komo make skincare. Nah, da ari jodoh kudu jeung Udin mah jeung Udin teh. Kajen di glowing banget glowing da anger punduk merenge. Tarimakeun ta ieu ibu yo. Alis geus alus maka jeung dikerok ku patlot. Da capek-capek balik pengajian teh pasea jeung salaki nah leungit hiji atuh. Nya geus ceuk urang mah tarimakeun. Nah, dangke ge bakal aya lalaki nu resep ka nu hideungna, mang naha ka nu hideung genah, amba ge genah, bangsat ge teu tulus. Ting tanaon urusan bangsat jeung hideung, lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri, pugu bangsat ngagajleng tobat. Nah, asa disampeurkeun huntu beungetan, Pak. Bisa nyageurkeun bangsat, hikmah teh ngaranna teh. Matak tong ngaledek ka nu goreng teh, hakikat hareupeun Allah mah alus, tapi nu alus kadang-kadang hareupeun Allah adalah goreng, lain goreng beungeutna, tapi sakapeung goreng akhlak. Sing hadeu wel. Sing hade ka indung, sing hade kanu jadi bapak, penta doa indung, penta doa bapak. Matak abdi mah sepuh, tara pernah minta doa kanu saja. Ka indung we Inta ma doakeun abdi rek ka mana cenah maneh sabara panggung ayeuna 3 di mana wae di Garut. Aduh cenah mah wadodo. Kadua di mana di Tasik, mah waranginang Nurubak. Ai katilu cenah maneh di mana di Kuningan. Aduh cenah peuyeum nu di Emeran. Tadi teh kitu teh. Cing teh maaf sok kitu, cing teh bisi teu mere siniran cenah kumaneh di luhur panggung kitu. Sabab pun biang mah geus apaleun deui oleh-oleh tiap daerah. Boronong, Majalaya, Dodol, Garut, Wajid, Cililin, Ranginang, Tasik, Ganas, Subang, Kadu, Majalengka, tah ti Kuningan naon, Pak? Atuh peuyeum nya cikan karek ditempo dina dus. Lamun aya berarti bener Kuningan teh identik jeung peuyeum nu di Emeran. Cing teh marek hiji 3 cenah. Ampuran hajat lain nyiniran sakadar ngelingan. Pisan-pisan menta ngan kudu mere. Aduh, pan ibu ge baheula ini seserahan tara pernah barang dahar mawa kantong pegede-gede keur naon eta kantong ieu seserahan. Pan eta teh bolu teu di dahar dedetkeun kana kantong. Cau teu di dahar dedetkeun kana kantong, ka sate-sate dibuntel dedetkeun kana kantong. Kitu tah ibu-ibu mah beda jeung bapak-bapak mun ka uluman teu ngagubuk kantong. Budak nyampeureng ka itu ka indung maneh. Yey. Bapak mah mata paingan ku alu dihargaan inung kakara bapak, umaha inung kakara bapak. Kunaon ibu segala dibawa ke imah, ka imah, ke anak. Jadi lapar ibu mikiran lapar anak. Ayeuna bapak lapar bapak, da asa can mikiran lapar anak. Eta kuring mah yang jadi budak soleh, hayang didoakeun ku indung, ayeuna teh hampura apa hajat moal tuang. Inget ka indung. Matak abdi moal dituang di dieu deuk dibawa ke indung. Dan kita sieun ditanya, mana geus dahar? Geus di mana? Di Kuningan jeung naon kitu we. Mah nu hajat mah jeung sate, mun tega kuat teu mah tak sosin kitu nyeri teh tekan hate teh. Matak hampura abdi moal tuang. Deuk dibawa ke indung urang. Ning ibu init-initan jang hayang dikirim naon maneh ku emak osok ning ibu ka anak kitu. Oh bener. Cek budak teh abdi mah hayang goyobod comro misro ibu meuli pan di jalan goyobod comro misro bikeun ka anak ibu lapar teh wani nyong cai ka hayang anak pop nyai keur maneh emak mah geus seubeuh kitu nya
Atak abdi gitu mah yang dikintu naon mah ku abdi entong cenah geus poek geus Indomart tutup pasar tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena kuno hajat jeung teh arek maranginang komo we cenah moal teu galedeh teu eudeup cau komo we di ditu moal teu bararadag tapunten nu leutik mah tong diasupkeun jeung teh arek wajib isuk di daharna ge jam 8 berang suruput mangkani geus diomongkeun lamun eueuh piomongeun jeung teh arek sate heuh 20 jeung teh jeung sanguna entong loba di urang oge pun bapak ngaliwat jeung teh ari abah hayang naon bolu jeung teh rek sapasir rek setengah hiji cenah kitu mangkaning tilu panggung heureun cenah nyeureunya mobil teh nah cinta mah jeung heureun ku babawaan gitu tadi teh teuing cinta mah kumaha engke kumaha milikna ngan lamun ti dieu teu mere tuluy kolot nanyakeun abdi mah deuk jujur mah hampura beak dengkak ti kuningan mah ari teu mere deuk kitu wadul eta mah dongeng wadul ngan nya ulah hese-hese teuy sing boh aya murang kali yatim teh di dieu mana iya Ceceh Artos mana sok dia ka dia murang kali yatim sok sabaraha ya teh Kangnya 100 200 300 400 nya sok 500 sini dek sekolah tuh dek sekolah dek sini dek iya dek kan dia besok naik sok sini dek adek boleh dia dek adek sini dek ngawas tuh ngawas di mana di dia kudu ngawas ente ngawas ya mengawas di dia ngawas nak di dia kudu ngawas sok sini Pak ya seberiji rek 3 yang mumpung kadesna aya keneh nya maksudnya bisi 7 aya duit ngan 500 pan nyeglong 200 eta 1 3 4 5 terus dede sini dede sok rek seberiji besok asal ulah leuwih teuing sini dek sini ada beli itu sok aduh iya sanes oh sanes 1 2 3 4 5 6 orang ya banyak Kang sabaraha eta 500 pami itu aya milikna jejeg ceuk kades teh salamet dompet urang kada baru cek kades cek urang geus salamet dompet coba lamun menang 600 aya yatim aya 10 aduh 400 nomokan urang mah eudeup mere ngan paling engke di tukang ngawe kades des gantian aya kan 600 ayanya nyondong pas oh langkung kan bae mana Pak Kades teh Pak Kades iya pangnyangakeun ka murang kali cok mangga ku Pak Kades ku tokoh agama ku saha ku genepan sok mangga ka dieu cepengan heula Pak Kadesnya hapunten Pak Kadesnya abdi miwarang mana Pak tokoh agama mana oh Pak di dia Pak iya nyaan ya Pak aduh alhamdulillah Gusti apa bener arti banyak oh mana saat kiluan deui kan Pak Ustad mana Pak Ustad Pak Haji mana Pak Haji apunten ya abdi ya sanes miwarang ya Pak ya Pak cepengan iya Kang ini 100 teh ya 1 2 3 4 5 6 Pak Kades Pak Ustad Pak Haji sudah alhamdulillah suntangan dedek orang seorang so suntangan ke Pak Haji nah gitu itu dedek itu artos cana sok suntangan ke Pak Haji aduh nuhunnya alhamdulillah sok salam ke sadayana salam salim dek salim nuhun dek ya dek kadek
Alhamdulillah. Ngaran awas teu di mana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau misalnya ieu saha nu tos teu aya saha? Nu tos teu aya saha? Bapak ai mamah mah aya keneh. Kami ada jeung saha ayeuna? Yang si mama aya nu ngabiayaan salami ieu saha? Mama yang gede miliknya, yang gede hate nabi urang ge yatim, tapi ai ku gede hate mah Allah nu ngabimbing jadi khalifah di alam dunia, bahkan urang ge sebagai pengikutna. Bangga, Pak. Sakola Dede, sakola henteu nah henteu sakola. Atus lulus, alhamdulillah. Ibu, bapak sakit nu kapihatur, bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipameri hampura nu kateda luhur sahur teu kaukur awios atos seueur da tugasna atos lah nu sanes. Sakitu ibu nu kapihatur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nu yatim piatu teh? Ya, ditambahan. Nuhun nya nya. Sing sarehatnya. Sing garede hate sing sarehat doakeun sadayananya. Oh alhamdulillah. Apunten bosannya. Sami-sami.